sareng sadaya masih kena tiasa ngalaksanakeun ibadah saum anu ka-13 oge ngalaksanakeun pengajian ahad anu diayakeun ku PJPDS Pojok Sere eta ahad anu kadua dina sasi Ramadan anu mana insyaallah jihad ayeuna anu baris masihan tausiahna Al Ustaz Tito anu parantos rawuh di Payureun Muragaya kitu kuring asmana ti pimpinan jamaah Pojok Sore ngahaturkeun nuhun ka Al Ustaz anu parantos sayogi kanggo masihan tausiah dina acara ngaji ahad ayeuna. Panginten teu aya deui acara anu baris didugikeun langsung wae kana acara pokok nyaeta tausiah di Al Ustaz ukitna ka Al Ustaz di haturan. Bakal ngaijabah doane jalma-jalma nu ngadoa lamun soson menta ka kami fal yastajibuli kulantaran kitu atutur sagala parentah kami wal yu'minu bi jeung maranehna geura ariman ka kami la'allahum yarshudun supaya maranehna meunang jalan anu lempeng. Itu kaunggal dina Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 di tengah-tengah ayat anu nerangkeun hukum-hukum ibadah saum. Hadirin ikhwati iman rahimahullah,
jajur jual ka bapa al jajur tah domba anu badag jajuro teh kambing besar urang pencit daging na bawa duit na bawa pe keur buka saum keur takjil moal teu atoh inung bapa teh ujang balik mawa tunungan lia sayyidi bujang-bujang doa abdi wae hamba sahaya nu diperjualbelikeun derajatna teu leuwih ti 1 pan perhambaan masih aya kan itu we cenah kajuragan kadungan wah atuh jauh kieu we lamun dunungan nanyakeun qad azibu pihakan ajag we leungit hiji we nah cenah domba bujang dihakan ajag dimakan serigala nya konten laporan percayanya percaya simpuri tara bohong mengpeng dunungan keur percaya sok jual ka bapa sabab biasa pengkhianatan teh sama anu bermenang kapercayaan dipercaya ku dunungan dipercaya rahayat percaya ku intan ku masyarakat ku atasan terjadi pengkhianatan udah geus pangsiun mereka naon mau pengger ngajabat ujang teh lah saya sama ngarinya wae mohon cenah juragan pun bapak pun biang bisa dibobodo dunungan abdi moal apaleun dengan urang duaan ngan jawab hiji patarosan fa inallahu Allah di mana anak aku ayu fa inallahu kudu nama kuri sekolot ki ngomong lain budak hideung lain hamba sahaya tukang nganggo domba nu nyarita batu tuh nu apal jawab patarosan fa'in ari Allah pan Quran qaribu Allah teh deukeut Allah teh maha uning Allah teh nopo Allah teh rek ngajawab kumaha heuh sok rene ibnu kumaha lulus itu lain ge ujian kudu lulus kabeh mah dibere kunci jawaban itu lamun budak jadi pejabat kumaha gitu kahareupna teh
Sakola urang meureun bakal kabagian adil ku kajahatanna. Jadi menanamkan nilai-nilai ketidakjujuran. Nah, itu dah. Matak sok. Anu mumpung seueur kesempatan. Terutama indungna sok tanamkeun. Jadi at-ta'allum bisigar kan naksi alal hajar. Sanajan jengkel, Bu, Pak. Mun da sing kuring kaalaman guru-guru gitu teh di madrasah, di kelas. Malah bakat ku jengkel kadang-kadang sok kurang kontrol. Ari maneh di paraban naon gitu teh. Cek budak teh sangu we cenapa sarua. Heuh hese-hese teuing ngarti teh. Kanaksi alal hajar. Bagaikan mengukir di atas batu. Hese, capek, rudet, cingke, tapi hasilnya memuaskan. Alit-alitan lamun aya haplah imtihan, sok lunas, setekat capek, ngajar satahun teh, ieu budak anu bangor, nu teu daek cici, make jeung bisa nalar Al-Qur'an, nalar hadis, pidato ku basa Arab, ku basa Inggris, nepi ka ceurik guruna. Teu nyangka. Gitu teh. Mata kade ka budak mah ulah menanamkan anu teu pararuhu. Malah cek para psikolog mah kade omat ka ibu-ibu munyingsieunan budak tong disingsieunan ku hal-hal nu eueuh dikieuna. Tahayu budak rewe singsieunan ku juri. Atuh nepi ka kolot teh nepi ka nini-nini. Unggal kanu paroek teh hayang dianteur, da memang salah inung baheula. Yang meureun asana mah bakat ku jengkel, Bu, gitu teh. Mata kudu sabar oge. Ieu budak teh ti sore keneh rewel we. Di ais, di akor, di pangku, di rewel wae nepi ka peuting. Ari salakina gitu bapakna. Anu kerek. Sing kuring teh nyalahkeun bapak-bapak da. Eta nu disebut bagi-bagi tugas teh nu kitu. Ayeuna budak rewel di pangku kuduaan deh hese. Di kekeupan kuduaan eungapeun. Sakali ewak gitu. Indungna mangku budak bapana kerek. Lila-lila beureun jengke sing atuh cenah bapana ka ditu kaluar tuh kapatrok kana janela. Geus poe geus peuting ieu can sareken. Atuh poek-poek oge, hujan-hujan oge. Korolok kapatrok kana janela. Cek indungna teh kasihan cenah jurig di luar. Nah gitu kan. Jepe budak teh memang manjur. Ngan dipikir-pikir meni asa teuing-teuing eta kan salakina. Disebut juri jaga rupa. Itu pan salakina nu katrok itu sia cenah juri di luar gandeng wae. Ya budak teh atuh Bu, isuk-isukna teh. Mah cenah ari juri teh jiga kumaha. Nya jiga bapak sia we cenah gitu. Tah itu teh kacana nepi ka kolot. Mata kade kamurang kali. Beda jeung urang. Wa ta'allum fil kibar. Diajar ka kolotnakeun. Nah, geus pabulit we pananya jeung rupa-rupa masalah. Komo ibu-ibu mah mereka pangawasan teh tantanganana teh di bumi teh. Umah wadahun gitu tah numpu susuhun ngalayah. Heuh eta teh bohongan Bu salah ngadoa atuh baheula. Nah. Kan ngadoana teh kumaha hayang bruk di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Tadi ijabah ayeuna teh susuhun jeung kumaha wadaheun. Eta kade ulah salah ngadoa. Jadi nu biasa-biasa we ngadoa mah. Gitu teh. Ieu hayang bring komo ieu sajen abri mah hayang jadi jalmi senang. Kumaha cing di jalmi senang? Turun mobil, unggah mobil, gawe nyenyeo alfa sekolah. Kenaik begitu cing. Gaweuna teh kitu we turun mobil, unggah mobil, gawe nyenyeo alfa kenaik wae hayang eureuneur ibu-ibu hayang jadi kenaik cing teh. Kade ngadoa sing bener. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah.
Wa ta'allum fil kibar tah urang mah lain hartosna. Geus telat, henteu da teu aya nu telat, mangga we da engke ku Allah teh diukur sesuai dengan kemampuan. Ngan panginten kudu narimakeun kana kondisina. Kanak si alal ma' para ahli teh. Bagaikan mengukir di atas air. Kumaha ngukir dina cai gampang babari. Macak nerangkeun ka bapak-bapak ka ibu-ibu mah relatif lebih mudah. Relatif gampang ngarti. Buktina nalika ustad nerangkeun teh sok arungut-ungutan. Ting naon teh ngarti meureun gitu lah, tak ungut-ungutan ge. Lengut gitu teh. Akhirnya cenah ustad sok dites ku ibu gitu teh. Mun bapak-bapak mulih jumaahan pak itu hari bieu khotib nerangkeun naon gitu. Nya juga jumaahan kamari we cenah gitu tah. Teuing naon teh. Entak simkuring mah pada muji Pak. Mun tuluy mimbar sad sae. Nah anjing teh sakedap. Jadi bapak-bapak mah bu nu pangkaanggona teh nu sakedeung gitu tah. Tara lila mun khutbah mun ceramah teh. Cing teh sakedap teh kumaha ngarti henteu keun we cenah Ustaz urusan ngarti jeung teu nama gampang. Penting ulah lila teuing we cenah da. Di mana-mana ge khutbah Jumat tara lila. Kitu teh. Tapi henteu sadayana. Aya nu ngacung sepuh ti juru cing atuh cenah jang Ustaz. Ari khutbah Jumat teh tong sakedap teuing. Bapak teh kakarak ge ngalenyap. Beres deui wae. Jika nama muridnya kaganggu, jadi urang nu serba salah, panjang nah, pondok ku pondok nah. Tak kita terutama dina jamiah. Pan aya tempat nah. Aya musyawarah jamaah, musyawarah cabang, musyawarah kerja. Lamun geus diputuskeun di musyawarah, kade ulah bisa dibatalkeun ku saurang. Udah si bapak anu teu satujueun lain hadir itu kamari na musyawarah kerja. Jadi onang rapat teu hadir di luar ngomongkeun. Dina jalurna. Tak sok der dina ngalaksanakeun program jihad. Ada ari resep jeung teresep, satuju jeung teu satuju mah aya wae. Itu aya wae. Ngan urang semaksimal mungkin dina jalur dakwah ieu urang mencari jalan terbaik. Sagala rupa hasil musyawarah, sagala rupa hasil badami. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Tah dinten benten antawis urang sareng anak urang. Umar gitu simkuring kacida pisan ngahargaanana malah menaruh harapan besar ka majelis-majelis taklim, teras sarana-sarana pendidikan, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah. Malah ini mah langsung berkembang kayak SDIT, SMP plus jeung anu sanes. Itu sanes pagawean enteng. Ieu teh mempersiapkan generasi puluhan tahun yang akan datang. Itu pagawean badag, pagawean berat, henteu bisa sambilan, kudu serius sing hareupanana. Nah, sabab hariwang masjid menang hese capek ngabangun. Jamaah ayeuna menang hese capek ngabina. Ulah gancang puas, ulah gancang sugema. Alhamdulillah. Cenah mah pangaosan rempog salat berjamaah pinuh. Mun ayeuna mah tangke pikirkeun 10 tahun yang akan datang. Daek teu barudak urang ngariung jiga kieu. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Bisa teu incu urang maraca Quran. Da ayeuna mah tibatan maca Quran mending main TikTokan barudak teh.
Oh. Tah hartosna kedah aya kesinambungan. Atuh sedekah jariah teh moal ngocor eueuh nu nuluykeun mah. Da ayana jariah teh lamun aya generasi penerus. Mata mungkin nu disebut waladin solihin yadmulahu anak soleh nu ngadoakeun lain ukur anak kandung. Lamun anak soleh nu ngadoakeun anak kandung Nabi mah teu gaduheun da parupus sadayana oge. 7 putra Nabi terutama nu pamegat pupus dina usia 2 tahun. Terakhir Fatimah pupus 6 bulan sabada Nabi wafat. Saha nu ngadoakeun Nabi? Lamun anak soleh teh anak siapa? Generasi yang akan datang. Sugan we di masjid ieu, di RA ieu, di MI ieu anu urang milu andil ngabangunna. Nya leutik-leutik oge milu ngecor-ngecor wae mah. Suudunan semen-semen wae mah, meuli karpet wae mah. Mungkin di mana eta jadi jalma soleh, urang boga andil pikeun kasolehan. Tong hari. Jika aya dongeng, ka urang ngadongeng heula bulan. Mumpun bulan Ramadan. Aya aki-aki dongeng geus kolot. Oh, sudah sadar aki-aki mau geus kolot. Geus bongkok. Si aki teh kitu gawenan teh unggal isuk teh ka kebon. Beunang dicare ku anak minantu teh ngerakeun anak kos teu dibiayaan. Tong dihalangan cenah mungpeung boga keneh tanaga. Jadi sumonget mah masih keneh kuat. Di kebon teh urad koreng. Kersaning dongeng. Make jeung hayang melak tangkal korma. Urad koret di kebon datang raja jeung pongawakna kenaon cenah ki geus kolot kieu masih keneh di kebon si aki teh haturanan Kanjeng Raja ieu cenah aki teh keur urad koret malah keur melakor mah sugan derek muji ngadon ngamek raja cing atuh cenah ki mikir korma mah teh mimiti dipelak nepi ka buahan bisa 7 tahun leuwih. Ari aki geus bongkok kitu, bawa isukan cenah. Can panggih deui. Eta teh ngamek si aki teh kur nyerengeh we. Cenah ari Kangjeng Raja sok tara emut. Cing emut. Pan korma nu dituang ku urang lain meunang melak urang. Eta sing jadi catatan. Korma nu dituang ku urang lain meunang melak urang. Malah aki mah emut keneh. Aya korma nu dituang ku aki meunang melak aki na aki. Meunang melak aki-aki. Baheula teh aki teh cenah budak keneh, pun aki melak korma. Ayeuna pun aki geus teu aya, aki geus kolot. Da korma mah tuluy we buah. Satungtung can ditigas beuheung nama korma mah da tuluy buah. Eta mah raja ngalengah. Bener. Aki-aki teh cenah lain aki-aki sagawaya cenah ieu. Umur sapoe deui. Tapi pikiran 100 tahun ke hareup. Nah, mempersiapkan generasi yang akan datang. Keun raja teu kadahar ku urang kitu nanaon. Teu kadahar ku urang sugan ku anak urang. Teu kaala ku anak sugan ku incu urang. Nah, ngan sing yakin Allah mah moal hilap. Allah mah moal salah. Nyatetkeun saha nu paling gede jasa kana ieu perjuangan. Nah, matak tong aya ka hariwang. Ieu nyumang sakitu gede mun teu diumumkeun.
Wakaf sakitu lega mun teu nuhun-nuhun acan yang dinuhunkeun. Bisi pohon gitu kan bae. Urang melain hayang dinuhun-nuhun. Gitu tah. Allah mah moal hilapeun saha ieu di dieu teh. Nu paling gede jasa teh teu kudu diomong-omong. Teu kudu disebut-sebut. Ngan panginten secara naon legalitas formal kan aya teh wakafna ti saha, saha nazirna, saha penerima wakafna rupa-rupa. Eta mah keur tanda kepercayaan. Kan we. Lamun kaliwat teu kaumumkeun teh kudu ngambek. Nah Allah mah moal lepas. Anu kasieun teuing aya. Sacenah abdi mah nya tong diumumkeun. Mata krek nyumbang we cenah keur ngabangun masjid. Jadi tong disebut ngaran, sebut teh hamba Allah. Kaunggal jelema di beja-beja. Kade bisi aya hamba Allah tong salah eta teh abdi. Nah siga hamba Allah di beja-beja. Eta mah rek saha we, rek hamba Allah, rek saha. Nah, dari ikhlas nu urusan hate. Tuh bisa urang si anu mah jika hayang kapuji, ada. Sanu apaleun ngan hate jelema. Si anu mah ikhlas, si anu teu ikhlas teu bisa. Kan eta mah urusan urang jeung pangeran. Ngan ieu sepuh geus nyiapkeun. Sanajan memang ku Allah geus dijamin. Nya ari tuangeun mah da ku Allah teh geus dijamin tong hariwah. Rezeki mah geus aya aturanana tong hariwah. Tah nu ku Allah dijamin wae urang teh. Keukeuh we hayang usahakeun. Budak sakolana kumaha modal usahana nepi ka jongkok-jongkokna kontrakan-kontrakanana disiapkeun tadi sawah nu ditongo kebon nu dilebah bari ku Allah geus dijamin komo urusan akhirat komo urusan akidah komo urusan agama nanti hariwang barudak urang teu bisa maca Quran teu hariwang barudak urang tara daek ibadah teu bisa melanjutkan. Tah, urang kudu nyiapkeun eta. Jadi ulah da geus kolot, geus sugema ningali ayeuna pangajian euyeup, salat berjamaah rempek ayeuna. 10 tahun ka hareup kumaha? Siapkeun teh aya. Nah kitu sepuh tah kitu raja cenah. Teu kaala ku urang sugan ku anak, teu kapanen ku anak sugan ku incu. Sing yakin Allah moal salah nyerah. Eta mah raja nya kakak tah. Nu kieu nu diperlukeun ku nagara teh nu kieu. Umur ukur sapoe deui tapi cita-cita 100 tahun ka hareup. Barudak ayeuna visioner si Aki. Raja teh Bu teu kapake jo ku siwel, ngodok saku. Cing cenah bendahara bere duit sakantong teh aki-aki teh bener cenah pikiranna teh cemerlang cenah teh kolot teh. Visioner, nagara teh perlu teh jelema nu kieu. Lain anu apatis, lain anu putus asa. Sanajan umur sapoe deui cita-cita 100 tahun ka hareup. Melakor mah keun. Saha we nu metikna, nu penting mah urang papelakan. Sore ku bendahara teh taki ka pake cenah pikiran teh raja tamere duit sakantong. Eta mah nya kakak atuh si Aki teh tuh cenah raja. Batur mah melakor mah 7 tahun. Aki mah tadi ngakaran nancepkeun geus panen sakarung. Eta mah raja calangap deui, bener pinter cenah euy. Aki-aki teh ya. Cing cenah raja beres sakantong deui, meh teu loba ngomong. Lain mah niatna beda. Sabab loba anu cicileuweungan teh
lain ku kritis-kritis teuing pedah we teu kabagean. Wah, jika nu heueuh banyak nyerong, wah teu adil teh mah itu teh mah teu pro rakyat mah. Celek we manehna milu, da jempling. Oh, jika nama geus kawowelan sungutna. Cenah wowelan we cenah sakantong deui golosor. Tah cenah ge cek raja sakantong deui ngantong loba ngomong. Eta mah si Aki ngomong deui. Tuh cenah raja batur mah sakali panen satangka teh sakarung. Aki mah 2 karung. Cenah kitu. Eta mah raja ngaleos manggeus Aki beak cenah hayo hoy. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ta urang teh disinghareupeun kana situasi sapertos kitu. Komo berjuang di jamiah apa? Ulah we make jeung nah hartosna lain teu meunang nya nerima keuntungan duniawi ngan da lain tujuan anu pokok. Dugi ka Bapak Isa Ansori mau kapungkur kitu kan. Berjuangkeun akidah di parlemen yang harupan komunis gulung kotan itu baheula mah PKI na ge bungkeuleukan. Ya, urang teh boga kewajiban, boga keyakinan anu akidah nu perlu diperjuangkeun. Tapi teu aya janji duniawi. Salah, cenah hayang beunghar jadi pejuang salah. Hayang sagala ngeunah. Dugi ka kitu, sepuh-sepuh urang kapung. Nah, harusnya perjuangan orang teh berat. Komo ayeuna pan anu ngahina Islam teh terang-terangan. Nu ngahujat teh ayeuna teh geus henteu eueuh kasieun deui ya da meureun bongan salah urang. Benang diadu domba, nu hiji dibere, nu hiji dijejak. Nah, maka jeung teu bisa ngahiji. Padahal akidahna sarua, keyakinanna sarua. Nah, bisa diaut-aut ku batu. Nah, ieu aya sakantong korma meureun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Malih upami urang daek jujur. Kita urang jujur we. Jujur kana diri. Lamun urang daek jujur naon anu ayeuna katarima ieu henteu leupas tina perjuangan sepuh-sepuh urang kapungkur. Jadi kade ulah terputus mata rantai perjuangan. Jadi ulah boga rasa ieu teh disaprak kuring jadi anu, disaprak diurus ku saya, disaprak donaturna si anu. Jadi menghilangkan jasa-jasa orang lain. Komo sepuh-sepuh urang kapungkur. Tapi ka ayeuna mah haji umroh seueur nu kurban loba. Kan daek haji jeung umroh teh kusabab dijelaskeun. Kumaha kautamaanana. Da minta apal mah mending dipake modal atuh puluhan juta. Mencit domba, mencit sapi, itu teh bakat ku ngarti kautamaan kurban teh. Da teu ngarti mah mending dikukut we gitu teh. Dipake bibir. Jadi hartosna henteu leupas tina perjuangan sepuh-sepuh urang kapungkur. Jadi sepuh urang anu melakeun bibir nah urang ayeuna anu metik nu ngalah buah. Tuluy nepak ke dada. Ka erana teh. Ieu teh perjuangan kuring. Pira ukur metik buah, sararea ge bisa. Nu hese mah nu melak. Kapungkur di lembur sim kuring dugi ka kitu. Bakat ku ngewa kana Quran Sunnah. Kapungkur teh aya anggota simpatisan anu nikah. Hoyong pangaosan ku almarhum Ustaz Abdul Rahman Pajagala. Ulem kok melong si mah. Beureun aya anu saresep. Bakat ku ngewa.
keur ngaji nepi ka ngencarkeun muning tina kanan. Istilahna teh dimuning edan. Bare pengawasan. Tapi dah teu istilahna teh teu bosen, teu putus asa dari kita aya masjid, aya pesantren, jamaah-jamaah di aku kuno anyar tah ulah kieu urang mah lamun digambarkeun teh mah ukur metik buah. Nu jadi pertanyaan ari urang rek melak naon keur petikeun anak incu urang kan lah urusan itu jeung ieu nama da Allah anu nganilai ngan ieu perjuangan ulah berhenti di generasi urang. Magi ayeuna seueur masjid-masjid anu memang lowong. Pangkaderan sesah. Gitu teh. Jadi katingalina teh tina salat subuh. Sepuh unggul pokona mah 60 70 tahun ke atas salat subuh teh. Nu ieu maot lowong hiji can gantina. Nu ieu gering lowong dua. Duh itu tinggal sabaraha hiji deui jeung salat subuh teh. Coba ini diusaha. Iraha entong nanyakeun iraha. Dari nu ngaranna ulama mah teu bisa dicetak tapi dilahir. Ngan Allah dina hadis qudsi ngajangjikeun saur Kangjeng Rasul innallaha la yab'asanna ala kulli hazihil ummah Allah bakal ngutus ka umat ieu ala kulli ra'si mi'ati sanatin tiap 100 tahun sakali mayyujaddidu dinahu. Aya ulama pembaharu bakal lahir anu mentajdid memperbaharui agama i'adatul Islam ila aslihi mengembalikan Islam kana pokok kana asal. Islam teh geus rujit, Islam teh geus kotor, sanes Islam tapi campuran-campuran. Lamun cai di wahangan teh mah nu kabawa palidna oge. Tapi aya kasur jeung lomari di walungan teh. Teh duka saha nu micen lomari, nu micen kasur sagala rupa. Tadi sari kepentingan politik, kepentingan ekonomi sagala rupa. Nah, tiap 100 tahun sekali bakal lahir ulama-ulama pembaharu. Lahir Umar bin Abdul Aziz, lahir Imam Asy-Syafi'i. Di urang dieu lahir guru urang Tuan Hasan. Itu tiap 100 tahun sekali. Hartosna sanajan urang cicing wae berpangku tangan, ieu ulama bakal lahir. Kan urang moal kabagian ganjaran. Tapi lamun mah eta teh anak urang, murid urang, atawa jalma-jalma nu pernah kajasaan teu gede. Baheula teh pernah masantren di dieu, pernah salat di dieu. Tah hartosna ieu anu kedah urang diusaha. Jadi nepak dada mah ulah ngan hayu urang berjuang sasana. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kaeta sing hareupaneun urang janten PR kanggo urang sadayana naon anu kedah ku urang di sing hareupan. Jadi lain ngan saukur ngajarkeun tetuang teuleuh ruku jeung sujud tapi oge al-khosyah rasa takut langkung ti sieun ajrih sieun ku Allah Subhanahu wa taala wal khosyatu tanhahu anil munkar
eta al-khosyah rasa kasih teh bakal nyegah tina kamungkaran. Salahnya aya penafsiran di ulama ahli tafsir Imam Ibnu Katsir. Anjeunna kantos nafsirkeun naon margina ayat fa inni qaribun kaula teh deukeut. Eta disimpen di sela-sela ayat nu nerangkeun ibadah saum. Kan upami milarian ayat saum gampil di ayat ka 183 dugi ka 187. Tadi tengah-tengahna 108 genep ayat ieu. Hartosna lain tanpa maksud. Saur Imam Ibnu Katsir wa fi zikrihi ta'ala hazihil ayat al-ba'isata 'ala du'a. Allah Subhanahu wa ta'ala nerangkeun ieu ayat nu nyimpan ieu ayat nu berkaitan sareng doa mutahallilatun baina ahkamis siyam. Di sela-sela ayat nu berkaitan sareng hukum-hukum saum. Nyelap di tengah. Irsyadun. Ieu teh jadi pituduh keur urang sarerea ilal ijtihadi fi du'a. Supaya urang sing langkung soson-soson dina berdoa, dina beribadah, dina beramal soleh di bulan Ramadan. Ieu nu disebat saatun mustajabatu dakwah, saat-saat diijabahna doa. Jadi kedah dimanfaatkeun. Ijabah doa teh aya saat waktu di bulan Ramadan bade buka menuju sahur. Tata kade Bu keur buka keur sahur mun bisa TV pareuman. Saat-saat mustajab. Tuh menyetaya nu teu para rubuh. Itu ngadoana kumaha? Beri salawatan. Terus aya makanul ijabah. Tempat-tempat anu diijabah. Saya mung kayak upami ibadah haji eta Nabi umroh di Bukit Sofa, Marwah, Arafah, Jamarah. Nah, ini urang manfaatkeun heula. Anu ku urang nuju ka sorangan. Dari haji jeung umroh mah ayeuna teh rada riskan. Geus simkuring sareng rombongan tahun kamari teh rombongan terakhir teh 18 Februari dugi ka akhir Februari begitu wangsul terus ditutup. Hawatos mah nu tos di Jeddah pada haruih deui. Nya ku corona teh dugi ka ayeuna teh acan normal. Jadi oh nya nu disebut undangan teh sanajan duit geus aya malah geus nepi ka Jeddah 2 jam deui ka Mekah can waktuna mah kudu baralik deui we. Tah urang manfaatkeun aya saatul ijabah. Iraha inda ikmalil iddah. Hiji lamun ngitungna sabulan eta teh menjelang ikmalil iddah. Menjelang akhir Ramadan. Jadi 10 terakhir. Bal inda kuli fitratin lamun ngitungna sapoe menjelang berbuka sahur. Tah 10 terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok ngamanfaatkeun ku ngalaksanakeun iktikaf. Ngan Nabi mah mun iktikaf tara ujak-ajak anu sanes. Nah, da iktikaf mah kerja mah anu tos beres sagala kebutuhan duniawi. Nah, ieu mah iktikaf pamajikan baeud, budak ceurik, THR can turun. Nah, gitu. Mereka sajenna teh kumaha cenanya budak heula cenah bojo heula. Nya bojo heula atuh cing teh. Nah, cenah. Ye, budak mah ceurik cing teh wajar.
Iya pamajikan leweh sing daerah ku tatangga. Pedasan ka beli baju dulak. Lah pamajikan heula, lah kitu pun bojo sok jadi alasan mumpung ieu cenah ieu teh mumpung can pinuh di pasarna. Nya cing teh udah can turun. Tadi urang 10 terakhir kadang-kadang sok kalah ku tradisi. Jadi ari masjid lowong, ari di pasar pinuh. Mau di Bandung, mau di pasar baru, pajijel gitu. Jadi pindah. Gitu teh. Nya pepeureuheun beunang mudik teu meunang, gitu tah. Geus di dieu cenah pabulitna. Sok kendari tradisi mah Bu teu dilarang. Ibu-ibu banyak 10 terakhir mah sok nyerieun kue. Hiliwir gitu. Ngirim mah henteu. Hiliwiran we. Tah mun bisa mah Bu ti ayeuna nyieun kue teh. Di awal kaburu beak gampang nyieun deui we. Ngaput baju budak di ayeuna gitu tah. Bapak-bapak minta THR di ayeuna. Malah bisi aya kaingat ka ustad mending di ayeuna. Kena sama intermezzo Bu. Tong dianggap panyo kadanya serius teh. Iwa tanding engke mending di ayeuna ngarang ke jongjon. Indah ikmalil iddah menjelang 10 terakhir. Ari Lailatul Qadar keur anu itikaf wae henteu. Untuk ujug-ujug yo Lailatul Qadar teh banyak disaruakeun jeung makhluk pada newak henteu. Ti ayeuna Lailatul Qadar maneanganna teh. Anu teu ropas ti jorang. Iza kana saumu yaumi ahadikum fala yarpus tong jorang. Wala yajhal wala yashab tong nemongkeun bebelet. Cuculuwungan ngaganengan batur. Wah ini meruan satamahu malah lamun aya anu ngomongkeun mencaci maki. Au qatalahu ngajak pasea tong dilawan. Eta teh nu meunang Lailatul Qadar. Malah pan ge dina hadisna Rasul teh di bumi teh rek nerangkeun iraha Lailatul Qadar teh. Geus kengeng wahyu teh. Datang ke masjid fatalahal muslimani. Aya 2 jalma keur pasea. Nu hiji nagih, nu hiji can aya mundur di masjid teh. Parukian eta wahyu nepi ka diangkat. Hilap we Nabi. Yeuh, kaula teh rurusuhan di imah ka masjid teh erek nerangkeun iraha tanggal sabaraha Lailatul Qadar. Adon parasea manehna. Parupiat nepi ka kaula poho deui nya mudah-mudahan we. Jadi kahadean pikeun aranjeun. Jadi neangan teh di awal ulah di pilihan wungkuh. Pan sok aya teh itikaf teh. Sajeuna ieu aya nu itikaf peuting wungkul, beurang gawe, lain itikaf atuh mah itikapan. Itikaf 10 poe. Oh cenah dah yang menang Lailatul Qadar teh kudu itikaf. Hawatos ke ibu-ibu anu nuju halangan atanapi anu nyiapkeun tuang sahur, tuang buka, kanggo caroge, kanggo murang kali. Kabagean Lailatul Qadar nya kabagean. Anu tadi teh ada syarat-syarat anu tadi. Bal inda kulli fitratin malah setiap kali berbuka sahur. Jadi lamun ngitung sabulan 10 terakhir upami ngetang sadinten nya dina tiap dinten. Matak hade waktu sahur, waktu buka, itu saat-saat mustajab sareng ke 10 terakhir. Ngahaja ieu ayat teh ku Allah Subhanahu wa taala disimpan di tengah-tengah ayat nu berkaitan sareng ibadah saum. Sabab
jalma nu saum kalebet kana kelompok anu ku Allah moal ditolak doa. Nih. Seperti di riwayat At-Tirmizi, saur Kangjeng Nabi, salah satun la turaddu da'watuhum. Aya 3 kelompok anu moal ditolak doa. Nah, al-imamul adil. Hiji pamimpin nu adil, wasaimu hatta yuktira, 2 nu saum dugi kabukane, wa da'watul madlum jeung doana jalma anu terzalimi. Saha imam anu adil teh nya urang ge kalebet pamimpin. Ade mun pamimpin teh joka seseorang we henteu sararea ge pamimpin termasuk hamba sahaya anu tadi teh budak angon ge. Itu bertanggung jawab kan karena domba-domba anu dipimpin lulus diuji teh. Nah, itu urang peryogi nu kieu. Margi di urang mah aya nu disebut adil teh adil sakahayangna. Adil ku maceuk manehna. Saur Ustaz almarhum Ustaz Usman mah adil maung cenah ja. Kumaha adil maung teh kieu cenah baheula. Aya tukang moro maung anjing jeung ucing. Moro kaleuweung balik moro meunang sapi domba jeung hayam. Cek kerajaan teh cek si mau, nah pamimpinna teh ka bawahanana ka anjing, nying, keuna da ka anjing. Cing cenah bagi ku si laing sing adil. Itu bahasana teh sing adil. Puguh we sumanget da anjing teh. Ieu cenah juragan mau supaya adil. Eta sapi nu peung agungna kanggo juragan. Ieu domba nu sedang nyakeun simkuring, itu mah hayam nu leutik keur si ucing we cenah waregeun sakitu ge. Rarasaan mah bener. No ari gontawang, plong ditampili. Tuh dia si anjing. Nah, itu kan ada ka anjing. Nepi ka ngagoler. Hampir soplok eta beungna. Sa kucing. Bagi ku maneh sing adil. Atuh si ucing teh ngadeg-deg. Ieu cenah juragan supados adil mah eta hayam keur sarapan pagi juragan. Eta domba keur makan siang. Sapi mah keur pesta. Keur makan malam juragan wareng cenah sakitu. Sakakak teh eta mau. Cenah kitu atuh ari ngabagi cenah adil. Di mana cenah ucing boga pikiran hade jiga kitu? Kana si anjing we ngagoler cenah kitu. Tibatan kabagean bari boheung kudu coplok mah cenah. Nah ini teh loba jelema nu kitu. Lain satuju kan sieun ditampiling sieun coplok beuheung teh. Eta kuning jempe teh politik ucing gitu. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Teh nada pidoa di sadayana simkuring teh samingon. Kamari teh rada karaos panginten dugi ka pada ngajajakeun Jumatan di Kusen panginten pada gubis dina ieu teh lambung sareng naon cenah teh saur dokter mah dari kamari ngotret teh pabeulit panginten jadwal teh subuh di Pagarsih enjing-enjing di dia cinta dibagi-bagi we waktosna jadi di ditu setengahna di dia oke kabagian teu kasiangan teuing. Mudah-mudahan sing enggal didamangkeun alhamdulillah tos majeng pemulihan, majeng sehat, ieu teh tos upami lami ngadeg panginten kirang kiat rupina sakitu anu kapihatur cik bahasa kolot teh mah sasiereun sabeunyereun sakeprul sabakatul. Mudah-mudahan aya bahan lenyepaneun amal keuneun urang sadayana. Rupina sakitu anu kapihatur siapunten anu katerda bilih aya kalepatan
Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Al Ustaz anu parantos ngabikeun tausiahna. Mudah-mudahan naon rupiah anu didugikeun ageng manfaatna kanggo urang sadaya diharapkeun dina kahirupan sadinten. Atuh kanggo jihad minggon payun insyaallah anu baris wasiat tausiahna Al Ustaz Kyai Haji Jainanda. Pangitan di acara kusing goreng ditutup baik kedua robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.